wajibi belajar ngaji ngan ulah hayang kapuji lahir batin tinggal hiji pan Allah parantos janji Allah bakal maparina kajalma anu ariman umatna di akhir zaman di akhirat pasti aman gerapek aji ilmuna pek haroskeun ka ahlina tong isin dulur datangna ke pasti aya hasilna dosa lamun teu diajar eta jalma pasti sasar bakal leungit sifat sabar sangsara di arah masa nyiar ilmu diwajibkeun ku Rasul diparentakeun anu bakal nyalametkeun pek diajar silalekeun nyaeta ilmu agama nu disebarkeun ulama pikeun sadayana jalma nu hayang hirup utama meupeung aya kasempetan kanggo minarian jalan pilari ridho pangeran ulah jadi alesan abdi ukur ngawartosan kasadaya insan sabab aja teh ngantosan di dunia ukur ngasaan gerafi lari ilmuna anu aya mangpaatna ulangan ukur capena teu aya buruhanana ari ilmu nu mangpaat eta karosna nikmat upada jalma dihormat kalayan jadi syafaat sabab jalma sadayana teu aya nu sampurna seueur kakiranganana ngantong lireun mitarina